Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah di Pangausan, alhamdulillah dina dinten ieu simkuring kasumpingan pun Bapak di Cika Thomas di Panca Tengah. Terus sababaraha dinten anjeunna Pangausan di Bandung sareng simkuring. Kumargi kitu anjeunna Pangausan ku simkuring bagi dibagi dua. Ngaos heula simkuring ke terakhir pun Bapak ngaos dina. Jadi ulah kabubar mun atos teh ku simkuring ngaos elam. Setengah jam ewang. Sabab tarapatus lami ngaosna ayeuna mah pun Bapak tu sepuh. Kamari di Hubul Waton di Bandung sareng simkuring. Terus di papadonan ku simkuring. Ngaosna abah mah tong lami teuing. Engke abdi bagian lillah mah. Ayeuna mah kulantaran jam setengah jam ewang ya. Sok dibuka kitabna. Moga-moga pangaosan ieu langkung diberkahkeun ku Allah. Sanaos telami abah ngaosna sareng ari tu sepuh mah benten sok hendak hilafanna. Emut ke urang wa kalamu ahlillahi nurun wa barakatun walau kana ghairu fasihin. Cariyosan ahli Allah kajen teu pertentang malah pun kusut teu kaharti maca di kupinggeunana tetep penuh ku rahmat jeung barokah. Sakur nu ta'alluq jeung ahli Allah sadayana berkah. Makhluk nu ta'alluq jeung ahli Allah jadi berkah. Boh anguan, boh tuangan, boh tempat jadi berkah. Insyaallah ayeuna ge ngaos langkung berkah. Moga-moga karena bulan Rajab ongko hitung-hitung Rajaban we. Pan urang teh cacan Rajaban sanes. Ayeuna we Rajaban lalala. Terus simkuring mah wa puting ge Rajaban. Ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi kantunaon cenah tarotan tasruku sumusu asofiri eta Bismillahirrahmanirrahim. Tarotan sakapeung tasruku moncorong naon sumusu al-sofihi pirang-pirang sifat Allah nu disapertikeun kana panon poe. Ta'ala mahaluhur Allah ae al-sofihi tegesna pirang-pirang sifat Allah as-sabihati nu disarupakeun bisumusi kana pirang-pirang panon poe. Kamana moncorongna ala laili wujudika kana wujud anjeun anu disapertikeun peuting dina pada poekna. Ae ala al-sofika tegesna kana pirang-pirang sifat anjeun. Adatiyati nu bangsadat as-sabihati nu disarupakeun bilaili kana peuting. Atadharu maka dohir
naon khususiyatuka khususiyat anjeun. Khususiyat teh keistimewaan, ari keistimewaan teh lain manehna maksudnya. No Allah tapi dohir di manehna da kitu. Patakunu mangka kabuktian anjeun eta qadiron kawasa billahi ku Allah. Qawiyan eta anu kuat bihi ku Allah. Aliman eta anu nyaho bihi ku Allah. Wa hakada jeung he eling-eling saperti nu parantos ditutur tuluy satuluyna. Faidah tajalla di mana-mana pertela alaika ka anjeun bisifatil qudrati naon bisifatil qudrati kalawan sifat qudrat hadasa mangka anyar datang pika di anjeun non kuatun kekuatan kotot anu nutupan itu kuat ajazaka kana apes anjeun au bisifatil ilmi atawana pertelana ka anjeun teh kalawan sifat ilmu hadasa maka anyar datang pika di anjeun naon ilmun nyaho gotu nutupan itu ilmun jahlaka kana teu nyahona anjeun wa hakada jeung he eling-eling sapertos anu parantos ditutur sakitu we lah da ari nu dibahas mah kumaha waktu lamun he waktuna ponok judulna ge nu kira-kira ponok masih kene ngebahas hikmah anu ka-238 tentang khususiyat anu zahir di waliullah. Jadi perhitungkan khususiyat anu zahir di lian wali mah naon sababna kaistimewaan khariqul adat nu zahir di lian wali mah teh barokah ulah dihitung-hitung eta mah khususiyat nu di wali mah barokah eta pematak jarah waliullah oge sok hayang nanyakeun naon kahebatan wali lain rek musyrik wali tapi rek naon rek ningali khususiyat anu zahir di eta wali jeung ningali kana sabadana zahir eta khususiyat khususiyat di waliullah mah khususiyat nu berkah khariqul adat ke khariqul adat nu berkah zahirna khariqul adat di wali terjadi balukar goreng keur wali jeung sabana kejadian khariqul adat maslahat jeung kamanfaatan pikeun umat Rasulullah sallallahu alaihi lamun khariqul adat zahir di hiji jalma tapi khariqul adatna lain mauna lain karomah moal berkah di mana zahir khususiyat di manehna jadi balukar goreng keur manehna nu mata loba jalma anu boga kaistimewaan sombong ku kaistimewaanana nah eta terjadi balukar alus waliullah mah bisa ngapung hiber ngapak sancang teh ngadu niup cager keur manehna beuki hebat keur umat manfaat ulah paya ningali khariqul adat kumaha cenah euy ieu jalma nu dikubur di dieu teh baheulana wah ngajina ge hiber datangna ulah pada lempok ka pasantren hiber cacak santri geus bisa hiber komo geus jadi kiai padahal nu dikubur teh Bah Jamrong eta teh kan apal Bah Jamrong nu hatena mahjub Jabri kunaon kusuh akwan lamun leuweung mah geledegan gambar mundi aya gambar mobil aya gambar jah aya gambar riasa aya para kiai Bah Jamrong eta kan apa rek minta berkah ke Bah Jamrong kira-kira meunang mah balik jarah lagi kalau kampung sholat mengaji pas beunghar tas jarah sanggeus beunghar mung sholat menang ngaji kebenaran dipakai sombong moal ka ladang berkah ti waliullah mah urang mun jarah lebih ka beunghar beuki soleh sakur nu ngadahar rezeki si eta
anu tadi mun salat jadi hayang salat, nu mun ngaji jadi hayang seperti ilmu nafe rizki ti jalma anu dohir tina karomahna Allah atau nabi mau udahna Allah. Jadi harta jeung horikna teh sarua, malah harta naga hori. Batur mah teu bisa seperti kitu, aduh kata majalma. Ya. Jadi khorikul adat anu dohir di jalma, anu khorikul adatna lain mauna atau karomah, maka moal jadi berkah keur dirina manehna nu jadi tempat dohirna khorikul adat ke moal jadi alus. Mata kaya hiji jalma sanggeus bisa ngajampe namaan jadi sombong. Calagur teh menang aing ieu teh. Jadi sombong. Tapi lamun khorikul adatna, khorikul adat anu mauna, lamun karomah, maka nambahan istiqomah. Lamun urang ngajampe jalma jadi cagerna eta timbul tina karomah Allah. Ladang ngajampe batur jadi buki husul tina ibadahna. Ilmuna buki jero ka. Rohanina buki teuleum ka hadrat Allah. Ini mah kalau tertulus, mantak aya geningan anu keur lempang kaburu aya khorikul adat. Eta teh muridin nu kapitnah. Ti dieuna puasa geus 12 tahun. Wah, geus muti. Wah, tercampur jeung batur. Oh, wiridna getol. Salat subuhna 4 tahun ku wudu isya. Oh, hebat kan? Hebat kan? Saya perlu disebut kejadian. Kejadian. Atuh sanggeus kasohor manehanana, mustajab doana, geriep jalma datang. Oh, geriep jalma datang. Geus datang jalma jadi loba duit. Dipikir-pikir niupan sirah batur teh jadi loba duit, betah dinya. Eta jadi kapitna. Terus tarokina, terus geus mentok di dinya. Jadi barokah. Nama takdana di mana si murid nu can wusul didatangan jalma-jalma, disanghareupan ku jalma-jalma, samun kotilun. Kartos baruan lumayan. Jadi khorikul adat ti jalma nu can wusul mah mau jadi berkah tah. Urang nya diceli, dijampe ku manehna jadi cager, engke datang penyakit mung salat. Aing teh kamari mah sok hayang salat na geus dijampe, diceli cager, hate gering. Asa kulen gering hate asa. Mundur lohor tara hayang salat, kalah udud. Eta hate teh gering itu teh. Batur ripuh teh yang mantuan padahal duit boga gering hate teh. Asa gering hate atau apa lagi? Gitu kan. Jadi ulah ningali khorikul adatna ngajampe paya cager ulah. Jarah ka hiji makam karena hebat hiber ngapungapak sanca. Tapi lamun hiberna lain karomah. Datang orang jadi hijab. Apalin? Namun orang datang ke hiji rukun, ada tukang neruh. Datang ke Arab, datang ke kahin, terpercaya datang ke tempatnya 40 poe itu diterima ibadah. Terpercaya kan? Mun percaya mah baladna. Mun percaya mah baladna. Datang hungkul terpercaya, sok kan? 40 poe salat diterima. Astagfirullah, tak tong deket-deket. Oh di urang kalah datang. Jarah kuburan anu bah jamrong teh mesti kudu hati-hati kan. Niatna kudu bener. Mising waliullah kana di jarahan ari hate urang teu nyambung mah jeung wali. Kabagian berkah moal. Ka pamijahan eueun nu sanggupeun ngabatalkeun, eueun nu sanggupeun nyasarkeun ka pamijahan kabeh. Kiai nu di mana-mana. Aya nyebutkeun sasar ka saya belum muhi. Aya kitabna kan, buku kitab usulna aya bener. Nu matak lamun hiji nulis hiji jalma anu maot geus kasohorkeun waliullah tanyakeun kitabna. Mun aya kitab nu dipuhit ku manehna? Kitab usul ka eta bener ari usul. Eueuh kitabna mah kan ragu-ragu. Bisi lawan anu
Wah, jangan jauh kanan lewat alam bagian. Ulah payah hiber jarah we urang. Jadi bajamrong teh lain anu mautna. Kasor bajamrong lain ka. Bajamrong teh nu hatena pilu ku surah Akhwan. Mensing kiai ge maut moal aya berkahna kan. Namun sebabna jauh ti Allah dan jadi berkah mah hate sebenarnya. Salat hate hadir di hadapan Allah berkah moal salatna. Oh. Tapi jangan hadir di hadapan Allah ti gubrakan dosa ge moal jadi hina. Sabab naon? Allah enggak bisa kentobat. Ti sok aya nu goreng eueuh. Ngaran hate di hadapan Allah mah nu goreng kabeh. Tampo cek Allah. Di aing mah nu goreng. Doraka goreng sate di dunia. Geus tepi ka aing mah nu goreng. Jalal aing cek Allah. Patak jalma nu hatena musul ka Allah boro-boro salat ti gubrakan dosa ge moal jadi ragrag darajatna, moal jadi hina, moal jadi kagorengan. Tapi pikeun jalma anu hate teu usul ka Allah, jauh ti Allah, goplah ka Allah, boro-boro nu goreng nu alus ge teu jadi alus. Salat ge kalah ka sombong, aing hebat, batur ho goreng sabab batur tara salat pas we. Teu jadi alus Pak. Salat teh teu alus. Maka anu jadi imam hirup mah hate. Pandosul ge sasauran al-qalbu malik wa lahu junudun. Idza salahat malik salahat junuduhu. Ari hate teh pamimpin. Jadi hirup urang kumaha hate. Ari hate tempatna niat. Nu mata cek Rasul innamal a'malu bil hate di hadapan Allah mah doraka ge teu jadi hina. Naon sabab dihampura ku Allah sabab Allah ngabisakeun tobat. Piraku kekasih aing kudu disiksa ku aing cek Allah. Urang osok nyiksa ka budak anu dijadi kakasih urang tak ada. Cicuk batur goreng patut ge. Waduh cek urang mah pangkasepna. Sabab cek bapak. Coba nu goreng kan. Bisa jadi kakasih Allah. Matak bahasana ahli Allah. Ahli Allah teh bahasa kinaya. Ari ahli teh mana anak pamajikan? Ahli. Indung bapak mutoha ahli, dulur eta ahli. Disebutnya. Hartina naon? Tara ngitung. Urang ka budak mere sok ngitung tara. Cek bapak cek budak, Pak, 600 juta rek asup ya. Ka hiji pendidikan. Sabab hebat ieu mah. Dibere. Sok ditanyakeun ka beunah heula. Beda jeung ke batur nu lain ahli. Minta duit paling ieu mungkur. Kalau bahasana minta kelas budak. Artinya Allah sakahoyongna memperlakukan ahlina. Dosa gede gampang cek Allah ku aing dihampura moal jadi halang ke surga. Amal saeutik digedekeun ku aing niatna supaya naon? Supaya asup ka surga. Amal leutik digedekeun, dosa gede dileutikeun dieuweuhkeun. Teu kahalangan ku doraka jeung teu mata tarik ku amal. Tapi lain kakasih Allah mawa ibadah sapinuh dunia. Tapi hatena tukang musyrik teu betul cek Allah aing kana ibadahna jalma nu musyrik. Nu matak dina hadis kursi abdi kami geura balarik ka kami ka dieu. Asal mawa hate ulah musyrik dosa mah sapinuh dunia dihampura ku kami cek Allah. Budak lamun hek tonges cung goreng patut balik ka bapak. Bapak ayeuna mah rek eling abdi teh. Di pikiran sabaraha maneh kasalahan teu henteu geus we ujang nu anggeus masok ayeuna mah ti ayeuna sing bener eta kakasih ngaranna kan. Urang ari mere ka pamajikan sok dihitung gaweana heula sabaraha kali pangmasakeun uing sabaraha kali pangieukeun kopi tara kajian harga 100 jutaan pangmeulikeun budak urang hayang mobil boga duit dibere nanyakeun gaweana teu eta kakasih. Cik Allah kakasih uing mah moal ditempo amalna, moal ditempo dosana. Anu jadi kakasih teh teu sabab amal sanes tina amal hate. Nu matak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu innamal a'malu bin niat. Adi niat teh aya dina hate. Naon adi niat teh kan? Adi niat teh makrifat sebenarnya mah ngaran niat teh. Nu matak pardudu genep kahiji naon? Niat. Aya kahiji makrifat teu? Tanyakan ke musonib. Namun bisa menanyakan musonib, gunakan makrifat terasupkan. Cek musonib ngajawab, ari makrifat teh hakikatna niat. Kahiji niat teh berarti kahiji makrifat.
Niat yang besar, niat ikhlas. Ari niat ikhlas teh hakikat nama makrifat. Nu matak nu teu makrifat moal bisa niat ikhlas. Artos kan? Kudu ikhlas tapi teh nyaho Allah, cadu moal bisa ikhlas. Aing ikhlas salat, ikhlas kumaha? Bab ikhlas lagi can diaji. Definisi ikhlas 11 ulama ikhtilaf kabeh. Ikhtilaful masail fil ikhlas. Beda-beda nu nerangkeun ikhlas. Kapungkur geus dijelaskeun teu kudu dibalikan deui. Ikhlas sidikin mutlakul ikhlas semata dat Allah. Namun dina hate eueuh tujuan ka Allah berarti niat kecil teh niat anu teu ikhlas. Niat yang besar hakikat nama makrifat. Mata ilmu, nu disebut ilmu nu ngadorong niat. Ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Ilmu naon? Ilmu makrifat. Jadi sanggeus makrifat timbul niat anu gede. Niat gede teh disebut ku kiai niat ikhlas. Banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Bimakna loba nu amal saeutik gara-gara ikhlas niatna ku Allah digedekeun ganjaranana. Gara-gara niat teu ikhlas amal gede ku Allah diganjarna saeutik atawa teu ditarima sama sekali. Maka syarat diterima amal teh ikhlas. Atau syarat diterima na amal teh makrifat ka Allah. Lamun teu aya makrifat dina hate berarti nu gagal niat. Salat nama salat ngan niat gagal. Lamun niat teu make lamun salat teu make niat beres mah. Nu matak nu ngaran mujahadah oge ulah jauh-jauh tina niat. Ari urang osok digawe nu teu make niat. Ngimpi ngalinur. Kamana kan ka Ciawi make niat henteu. Henteu ngalinur eta kan. Ngalinurnya. Artina diseja, artina dihaja ku hate eta niat. Ka Ciawi ini ka Ciawi. Diajan teu? Diaja, lain kesalahan. Aing teh mau ka Ciawi ieu teh. Ka mana tuh? Reka Panumbangan, ngan kulantan teu apal, bus ka Ciawi. Ngajan teh. Nah, jadi ngaja teh teu make niat. Matak ditanya kunaon si alos-alos ka dieu? Teu make niat teh. Niat mah ka mana? Matak ilmu yang kuat akan melahirkan yang niat yang kuat. Manusia tidak akan mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu. Manusia tidak akan menghendaki sesuatu yang dia tidak tahu. Tujuan kudu ka Allah na teu nyaho. Aya moal kira-kira tujuan ka Allah. Tujuan ka makhluk kungkul. Tina macul balik deui kana macul tujuanana. Tina duit balik deui kana duit. Ikhlas teh. Jadi ibadah nu hatena teu nuju ka Allah teh eta teh ibadah teu ikhlas. Ieu mah ngartikeun ikhlasna karana Allah. Uing ibadah karana Allah. Karena Allah teh kumaha? Pedah Allah nu nitahna, ngan anu migawena uing. Jadi uing boga pagawean, Allah teu ngatur urang, uing kumaha kuring. Ta eta nu salah. Lamun menuju ka Allah, naon sebabna kabeh perkara dohir ku Allah. Urang bisa dibisakeun ku Allah, kuat dikuatkeun ku Allah, hirup dihirupkeun ku Allah, hayang diayangkeun ku Allah. Maka sakabeh tujuan hate ka anu ngabisakeun, ka anu ngayangkeun, ka anu ngaluskeun urang. Karena menuju ka nu sajen sabab nu sajen salian Allah teu bisa nanaon jeung teu boga naon. Karena mereka dituju kurang. Mereka mana kan? Mereka nyum duit. Kasa tukang Umar. Pan pakir. Aing kayaknya aku pakir. Pelegu gitu sih. Nyum duit kan itu buka duit. Lama. Seperti mengharap ke jamaah korek. Kemana? Mereka menganu. Nah, nyum duit buka 20 miliar. Cadu mun korek mah mere. Apal korek orang datang mah mere. Orang minta ke Allah. Allah sang serba maha. Bageran, maha bumhar, maha bageran, maha hampuraan. Kalau minta, awan dituju. Lamun ulang geus nyaho awan hebat makan Allah, karena mungkin kudu kalian Allah sisoka.
Mata jelema anu geus mengenal Allah, anu geus makrifat ka Allah, mau butuh kesalian Allah. Urang sok butuh ka malu. Aya paribasa butuh duit. Nu makrifat mah teh butuh duit, nu butuhkeun duit, manfaat tina duit. Bener, lain duit kan butuh. Tapi lamun duit datang teu manfaat. Betul tak? Banyak di daharan duitna kurang. Butuh duit sote rek meuli sukro, butuh duit sote rek meuli beas, hayang dahar. Paribasa butuh duit. Padahal mah butuh beas. Tela-tela kana duit. Sebab di dunia cuma ke duit, tara bijil beas. Kita mah jalan hungkul. Tapi tujuan mah kan niayatul matlub. Ada kan? Talaah urang. Lain butuh duit. Butuh kemanfaatan datang di Allah tina sabab du rek meuli motor aing hayang motor. Lain motor nu dituju mah nu manfaat. Motor datang teu manfaat kalaka tabrakan labur keur naon teh. Hayang sate init ngaji nepi mata hayang meuli motor. Jadi tujuan nepi ngaji. Motor teu deuk boga tapi ngaji nepi terus. Alhamdulillah. Ya mah lain. Atuh da motor batur dah. Jadi nafsu. Nu makrifat mah tafwid ka Allah sabab paham Allah Maha Uninga kana akibatul umur. Urang mah sok nyawan Gusti, abdi teh dagang teh yang untung. Sok Allah aing nyaho. Maka berbeda untung. Ya, menganggap bodoh ke Allah. Hayang untung. Ari nu makrifat mah tafwid. Abdi maletiangan untung, neangan kasayan tina untung, rugi ge ari jadi saya mah teu naon daripada untung jadi cilaka. Naon ka? Nu penting mah kasayanana. Nu matak tedekeun untung. Ya ari untung terek naon? Ingat ngaji sok sangsara da jauh ya terek beli motor. Tapi cik Allah ulah boga motor maneh mah geus lah ngaji nepi aya we menyamper ka urang. Tapi di Allah kan, ari geus kasayan di Allah mah tujuanana geus bebas urusan dunia mah ka mana we. Dagang rugi tapi kurang teu matak aya nu teu kacumponan kabutuh teh daripada dagang untung sagala teu kacumponan. Hayang dahar teu kacumponan, kunaon kahalangan ku gering. Jadi batur mah dahar nikmat urang mah dahar utah. Itu bisa lah jadi warna asup gizi karena betul cok kan tungtungan mah kalaparan di gudang beas. Sangsara batur mah teu boga gudang beas tapi dahar teureun kira mending mana kira-kira ngan nafsu sok terasa ngalap cukup ayo tapi caritana rek tapi di bulan hataran hate teu makrifat sok ditungtungan ku alusna. Gusti pasrah usaha abdi ka Gusti rek rugi jeung rek untung pada rugi mangga kumaha Gusti ngan lamun bisa mah untung. Ikhlas atuh kitu mah lamun bisa mah. Eta mah balas maksakeun tafidna kan. Tapi dan geus yakin maka Allah mah oninga ngajadikeun abdina anu leuwih alus. Beunghar pakir di dunia mah aya goreng. Beunghar jeung pakir alus mana? Cekurang dunia wes sebut coking jujur. Alus beunghar. Berarti pakir itu alus. Untung jeung rugi alus mana? Alus untung. Rugi berarti teu alus. Cek urang dunia di dunia ini. Tapi cek Allah mah aya untung goreng, aya rugi goreng. Aya untung alus, aya rugi alus. Sabab lain rugi jeung untung nu ngadatangkeun alus, Allah nu masihan kaalusan ka urang. Hartos kan? Mata kasab niat ibadah ku kasab. Tafwid ka Allah, untung insyaallah syukur, rugi insyaallah sabar. Tidak untung balik ka Allah, dan tujuan kasab rek balik ka Allah. Karena kasab teh balik ka Allah mah. Rek balikna kana duit. Geus kasab boga duit, geus boga duit ulin. Poho lagi poho salat, untung rugi. Rugi hakikatna mah di Allah. Eta matak utamana mah anu kahijina mah ma'rifat. Niat besar ikhlas hakikatna ma'rifat. Matak ikhlasna gede jeung leutikna ikhlas jalma tergantung karena kekuatan ma'rifatna eta jalma. Namun ma'rifatna ma'rifat khos
dina usulna sampurna, maka niat besar saukuran besarna kama rifatan. Nu matak aya salat 2 rakaat kulantaran niat besar usulna dina makom ahadiyah teka udah 2 rakaat batur teh ku salat urang nu mahjub hatena ka Allah padahal geus mujahadah 1000 tahun berang pake puasa penting pake salat teka tepi 2 rakaat. Langsung kudu niatna eta inamal amalu biniat teh ulah dianggap lalaura sekilas inamal amalu biniat geus. Jadi padahal mau dicalungkik mah kan hadis Rasul eta hirup pusatna dina makrifat kan. Kudu ikhlas, teu makrifat mau bisa ikhlas. Sing khusyuk salat, khusyuk kumaha nyaho Allah na genteu. Ti soka. Mata derajat hirup urang di dunia saukuran makrifat urang di alam dunia. Disimpulkan ku ahli makrifat, surga dikadunyakeun jadi makrifat, neraka dikadunyakeun jadi mahjub jeung gopla sarta maksiat. Mun urang keur gopla, urang keur mahjub, urang keur sanajan keur salat tapi hate keur gopla, keur mahjub, hitung-hitung keur kakalemekan dina neraka kan. Sanajan keur salat, komo keur duraka. Ulah kang aku hebat, marukan paya amal digawe geus segitu surga gampang bener. Jadi modal hirup ma'rifatullah, ukuran jalma ma'rifatullah. Mata harta itu bukan segala-galanya. Segala-galanya naon? Ma'rifat ka imah reyot ge damai hirupna. Sabab naon? Hatena jalma nu caricing di dinya ma'rifat ka Allah. Ari geus ma'rifat jadi eling, ari nu eling sok para sehat tara. Ya bapak kajian salah, dihampura da bapak ya teh eling jawabna. Ari nu teu eling mah teu apa bapak coba anak. Kawas setu nyuruduk itu. Tidak ada dispensasi. Orang yang tidak ada dispensasi di hatena zaman itu makrifat ka kajian teh aing hebat cek batur sabab hareupeun indung aing teh hina anapeun dampal sukuna eueuh nu hebat sabab sakieu teh ledang indung bapa urang teh ngana sahebat teh henteu kajian bapa bieu SD aing profesor oge sakieu teh sabab naon indung bapa modal naon hirup utamana boleh nilu ngapamerena hirup teh sabab tina naon sabab tina usaha inung bapa hakikatna ti Allah ya jamal Allah dohir di inung bapa urang kerleutik hayang nyusu disusua ini dituturkeun nya lamun inung teh nya candu mali asuh budakna antep ulin ka jalan maot ka buruk motor eta teh hakikatna kanya ti Allah matak mikir mun aing teh diurus ku inung bapa paeh baheula ge rek jadi profesor mah mau sekolah SD ge moal aing keburu paeh itu ori ngaku menang sorangan sombong eta teh tidak tahu diri kunaon tidak tahu diri tidak tahu Allah jadi jalma tahu diri seukuran nyaho Allah nu matak anu nyaho Allah mah eueuh jalma dikecewakeun sabab apal hak batur kewajiban urang apal hak urang kewajiban batur tara nuntut hak anu penting tanggung jawab kana kewajiban mi hak urang mah kejen teu datang ge kumaha disodakohkeun jalma anu nyokot hak sakabehna cukup disebut jalma koret kana nu aing sembet dieu buku batur ripuh ge pikeun ka batur naon saja urang lamun jalma bere jalma koret mah kena hak manehna dicokot sakabehna ulah kan urang datang kewajiban pemajikan ngahid mah ka urang kanyahoan keur ripuh ngurus budak urang anu bangor teh acah ngarti arek manlinyokeun kopi geus keun cici kukuring we nih kopi mah eta naon nyadakokeun hak manehna ka pamajikan dia teh hirup di dunia reueuh teh gara-gara teu nyaho Allah cek mata langsung cek ahli Allah intisarul fasadi fil ardi bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi pasangan diplomat gitu padahal cek sebenarnya mah lain gitu terjadi kerusakan di muka bumi ieu jalma hirup jaya kadamaian gara-gara naon teu makrifat ka Allah tuh lamun makrifat geus dicabutan di muka bumi ieu sagala ge jadi kariweuh nu alus jadi riweuh nu goreng jadi riweuh mata teu makrifat
identikna iman jeung aman tuh. Tuh aman padahal imanna gedong sigrong. Nah ieu teh ngan parasea wae duitna loba eta teh berang. Parasea moal bisa aman lamun hate teh makrifat ka Allah mah. Justru boga harta diparbutkeun paheula-heula bener. Itu jadi aman. Lamun perkara jadi huru hara nu aya di dunia sababna hiji teu makrifat ka Allah. Wan paseo sih itu teu makrifat ka Allah. Yes. Mata kumelarna karuksakan di dunia ieu gara-gara nu cicing di dunia hatena geus teu makrifat ka Allah. Bisa babi jahlin nasi min ilmin nafi. Ilmu nafi tenan ilmu makrifat ka Allah. Namun Allah nyabut makrifat tina hatena jalma tina penghuni ieu dunia kiamah kita keur sakaratil maut. Udah infrastruktur jadi hebat, jalan dihopik, gedung bertingkat, lah aki-aki digolok. Padahal keur ngapan sakarat, rehab, ya digolopan make jas. Disangka rek cager. Lain dunia rek reweje, dia makan aki-aki digolok pertama. Ulah isukai ulin ke teman mini, bapak aing cager sama geus digolok di jas. Pugu keur ngapan sakaratil maut. Perasaan dunia teh bakal hebat, mau beki hebat. Namun makrifat dicabut ku Allah. Kedamaian hidup manusia seukuran makrifat, lain seukuran bengar, lain seukuran imah gedong sigrong. Mata aya jalma nu gedong sigrong, terus ayeuna duitna loba, tapi kusut hirupna, budak jeung budak parasea, indung jeung salakina parasea bapakna, kabeh parasea man pasea. Masalah leutik dipaseakeun. Nah gara-garana teu makrifat ka Allah, mun teu makrifat jalma teu eling, di mana teu eling sok ajaran nu teu eling. Saimahkeun duaan we komo mun 10 urang. Jomal duaan teu eling ngasihkeun ka imah, pareupeuis kacakan. Nang sabana parasea. Komo 20 urang teu eling kabeh rugrug iman. Mata dunia lamun geus dieusian ku jalma nu teu nyaho Allah, kiamah geus kan di arep-arep rek hebat. Canajan ilmu teknologi mah hebat, moal bunuh diri ilmu teknologi lagi. Nyeun kapal anu canggih, nyeun motor anu canggih supaya teh paraeh jelema. Lumpatna tarik motor. Jadi lamun rubuhna teh masa kara-kara kari nyawa na leungit. Ngaran balik. Kapalang, bari jeung motor beberak bekan. Gerbek bae. Dina labuhan lagi dolak tuur. Beda jeung motor 500 cc lumpat di gas lah tekor di tikungan nyungsem balik nyawa balik ngaran. Mata hebatna teknologi nu aya di alam dunia lamun Allah makrifat bunuh diri. Ya nuklir, ya bom atom padahal mun dipeledakkeun ku manehna ke kojor saja. Teu mikir bunuh diri. Matakan makrifat hiji kan. Terus lemetak lamun hayang bagjahiru pimpin hate kudu makrifat ka Allah. Sakitu rumus hirup maka tinggal nyaho Allah, geus nyaho Allah tukang tani nyaho Allah, bagja tukang tani. Nu fakir nyaho Allah, bagjana ka fakiranana. Sok aya nu bagjana fakir. Aya urang ge sok. Daek ngaji teh aing peda bapa we teu beuti beunghar. Lamun bapa aing konglomerat macan pugu gitu. Bener kan? Aya anak konglomerat ngaji ka dia ya bener. Tengan diunggal pengajian anak konglomerat aya bapak aing mun konglomerat lamun jadi konglomerat aing ge salah sahijina nu teu datang kana ngaji itu. Ayeuna ngaji sote pada bapak teu bati beunghar. Alhamdulillah. Eta. Alhamdulillah teu beunghar teh aing hirup. Matak aya berkah sote di waliullah ge disabab di wali aya makrifat. Urang menang berkah ti wali ge pada hate datang bari makrifat ka Allah. Nu teu makrifat jarak ka kubur maka bagaya. Maka wali matak makrifat geuna hate ka Allah. Makrifat teh ukuranna niat, nu niat alus hatena makrifat. Nu niatna salah jarah berarti teu make dasar boro-boro nu goreng nu alus ge teu jadi alus lamun hate teu makrifat. Matak Syekh Faqih sesauran alaika bi hifdil qalbi li annahu hizanatu kulli jauharin nafisin.
Anjeun wajib ngaraksa hate karena hate teh gudang inten berlian nu mahal hargana. Naon nu mahal hargana? Ma'rifatullah as-sababu fi sa'adati darwain. Ma'rifat ka Allah sabab bagja dunya lamun hayang bagja ma'rifat ka Allah. Ulah neangan harta nu loba, entong kudu neangan jabatan, geus boga jabatan teu ma'rifat ujungna dina panyara. Urang jadi jama beunghar teu ma'rifat ujungna ninggalkeun perintah Allah sabab Allah. Ya sebenarnya Allah ngegelarkan orang di dunia supaya ibadah khusyuk ke Allah. Ada orang geus boga duit lain ibadah ulin ngagunakeun duit. Nah sabab hatena teu ma'rifat ka Allah, tapi nu ma'rifat ka Allah mun boga duit ditasarrufkeun di jalan Allah. Karena naon? Supaya ibadah khusyuk dina naon? Dina sedekah. Nu utamana eta sedekah bari hatena usul, salat bari hatena usul. Ari geus usul mah pandengareun. Nu matak kahijina hirup mah usul, kaduana mi gawe pagawean. Kartos ya mau usul encan der mi gawe jadi mah halus. Salat osok mariban teu ngaji osok tara mikiran ka surga terlalu pagi kan. Apa terlalu pagi rusuh teh mikirna. Salat osok mikiran ka surga padahal ngaji tara boga ilmu encan. Eta mah hitung-hitung mikiran sabaraha ton panen dina panen ieu tapi sawahna can meuli. Ciso kan. Bener teh mikirna jalma anu mikiran sabaraha ton panen padahal teu boga sawah. Bener salah. Meuli heula sawah geus meuli sawah pelakan pare kakara mikir sabaraha ton. Ngaji heula sing bener. Boga ilmu nafek tuluy ibadah geus ibadah ka Allah kakara mikiran. Ya teh aing termasuk ibadahna usul atawa anu teh ta eta. Mun usul untung, lamun teu usul pare hapa ku urang gitu. Loba ka ato kan. Jadi ujung-ujung nama makrifat ka Allah. Tak urang di mana hate teu damai, kurang makrifat nya situ. Duit mah loba aing teh, imah alus, tapi teu damai hirup, aing kurang makrifat. Aku kan geus intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi. Eta rumus nu paling hebat eta kan. Lain kurang beunghar, lain kurang pinter, hirup kusut kurang makrifat hate ka Allah. Mata ulah sekali-kali ngajikeun dina kahirupan urang jalma nu teu makrifat, mawa kusut ka urang. Hartos kan? Mata sategah pola urang makrifat ka Allah, anak didik urang atau anak urang anu ta'alluq jeung urang, babu urang kabeh aja supaya teh makrifat ka Allah, supaya teu ngirup kana kahirupan urang. Tah gitu. Mun teu dididik kurang, wah geus kabagean himbasna kan. Gitu. Lucuk di dia sakapeung sok moncorong sifat Allah teh. Dohir we khawarikul adat khususian. Kamana nyenterna? Kana sifat-sifat datiahna manusia. Waliullah boga sifat teu bisa boga. Da sifatna ge memang teu nyaho, teu bisa, teu kuat waliullah teh. Tapi ayeuna jadi kuat, jadi bisa, jadi nyaho. Karena Allah ngadohirkeun khususiatna. Carana kumaha? Allah ngadohirkeun sifatna di eta jalma, maka eta jalma kulantaran jadi tempat dohir sifat Allah, maka timbul sifat-sifat Allah kuat, gagah, beunghar. Eta sifat Allah. Kunaon jadi beunghar? Allah nu ngabeungharkeunana. Kunaon sababna? Nu mata ku Allah didohirkeun sifat khususiatna manehna, sifat Allah didohirkeun di manehna. Allah rek ngamuliakeun eta jalmi, mata anu rek dimuliakeun ku Allah hiji makhluk sok dijadikeun tempat dohir sifat Allah anu sae. Sifat manusia mah koret. Asli manusia koret. Mun aya jalma koret teh tong aneh. Aneh eta jelema koret. Lain aneh sifat asli kabeh ge jelema mah koret. Geuning aya nu bageuran sia mah eta moncorong sifat Allah. Cek bahasa ieu mah. Kulantaran nyenter sifat Allah al jawabna eta jalma jadi bageur. Dibageurkeun ku Allah. Karena di jalma masuk ke pangaruhan, deukeur jeung nu koret, nu koret. Deukeur jeung nu bageur, saeutik belajar bageur, bener. Ayeuna hatena wukuf di hadrat Allah, maka kapangaruhan ku sifat-sifat
Allah bager Allah hampuraan. Jadi kumaha sifat Allah mah tak aya keterangan takhallaku bi akhlaqillah. Saur Rasul anjeun kudu gawe budi pekerti Allah. Ieu mah dihartikeun Allah bager, urang kudu bager. Tapi ka Allah teh nyaho, lain kitu kan. Takhallaku bi akhlaqillah kudu makrifat ka Allah sehingga makrifat dina maqam wusul engke bakal gauhir sifat Allah di eta jalma akhlakna seperti akhlak Allah. Ari kitu mah berehan ngaku aing nu hebat lain akhlak Allah. Akhlak Allah makan teu ngaku yen dia nu alus teh nu manehna. Kuring mah korek ngan Allah taala ngabageurkeun hate kuring jadi bager. Ta ieu teh dohir jamal Allah. Maka waktu sedekah teu ngarasa dirina nu hebat tapi kuring teu nyaksi kana jamal Allah nu dohir di diri kuring. Tah eta kan. Nu hebat sa Allah lain kuring. Aduh rada hese aing hanya kau titipan itu mikir kadinya palingan terjadi kehalusan matak sik ingatkan amal soleh yang ikhlas akan melahirkan energi spiritual si amut kan amun urang ayeuna neangan harta bari jeung tujuanna bener ka Allah tekadna teu sasar niatna ge lurus ka Allah eta harta bakal berkah ku urang ditasarufkeun dipasikeun ka hiji jalmi sakur jalma nu ngagunakeun harta urang bakal jadi ahli Allah kan. Tadina mung salat gara-gara dibere baju kewajiban si eta jadi hayang salat. Dahar jang ka dieu ditah dahar, ai tos dahar ti ajengan doraka jadi sieun. Naon sauna berkah hartana kan. Nah gitu. Geus jadi ujung-ujungna berkah mah dina hate nu ma'rifat faal dohirna kaberkahan hirup urang timbul tina hate nu ma'rifat fa Allah. Lamun aya kealusan dina hirup tapi teu dohir tina hate nu makrifat moal jadi kaberkahan kan. Boro-boro goreng sanajan alus moal jadi kaberkahan karena hatena poho ka Allah. Ngarasa menang dirina moal berkah. Nu matak dawuhan ahli Allah mah kajenting teu pasehat nepi ka pabulit hese mahamna berkah kan. Naon sabna aya nur nu mancar tina eta kasauran mata kasauran teh make pakaianna pakaian hate nu ngobrol lamun nu ngobrol eling ka Allah ieu suara make pakaian eling ka kuping ku jalma hate jalma jadi eling lamun jalma ngobrol hate teh eling ka Allah nepi ka urang padahal bahasa eling Allahu Akbar hate jalma nu ngadenge kalah katutupan ku lapan Allahu Akbar hartos geus diputar-putar ge hese nu teu mikir mah yakun Habib misalin wahid. Contoh hiji ge cukup nu mikir mah dicontohan 1000 ge kalau puyang teu mikir mah kan. Muga-muga diberkahkeun ku Allah. Ngaos diteraskeun ku Abah sakitu nu kahaturkeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu senarang tempat disangakeun ka pun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa fadhala ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana fi talabil ilmi kana al jannatu fi talabihi wa man kana fi talabil maksiati kana anaru fi talabihi. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun pribados ngahaturkeun rebunuhun ka penesak pembawa acara oge ngahaturkeun rebunuhun ka penesak pembawa ieu pangaosan pimpinan masyarakat ka pasantrenan ka DKM-an ka ulamaan ti kanagaraan ka RT-an ka dusunan ka dewanan dua pembawa masyarakat sakinya karena jiwa masyarakatna sanajan keur pati purun kana ngaos teu diprekeun dina waktosa dinten Kemis biasana sok pangaosan pribados teh ngadak-ngadak ayeuna liar we ti rorompok teh kareboan di jalan jeung kakemisan di dieu ditu piraku teu nempo-nempo acan kana pangaosan pun anaknya siga ayeuna jeung musuh tadinya mah pribados teh anu hadiran we balas bunga kitu pribadosna ti Cikatomas pun anak walau diteureunna teh di Ciawi Pager Ageung baheula mah sarua pada kota DI eta teh Pager Ageung kota DI kota Hejo Cikatomas kota Hejo sarua ditu teh ngan ari pribados si Cikatomas teh ditebet akhir-akhirna Cikatomas jeung Ciawi teh asa deukeut eta teh da ayeuna mah jalan geus alus mobil teu puguh we urangna cager duit boga asa sakeudung di jalan teh ngan mulai keur teu gaduh artos bari gering jalan butut mobil mogok jauh rarasaan teh ieu mah asa caket tapi sanajan caket teh pribados langka ka dieu teh sakieu masjid ageungna ceuk bareto man keur leutik gede ieu teh pinuh tangos kaluaran ti masjid Jawi teh alhamdulillah mung sajajan pribados ngisi kana waktos ngadaheula hapunten ka sadayana tina rukun pidosa nu patali sang sadayana agungna alitna lahirna sareng batina kintenna bareng hapunten malah pribados netu ka sakur nu hadir ka dieu dapur anak pribados teh jeung icu teh lolobana di dieu eta teh di ditu mangan ukur dua teh sabari diopat sana teh incu di ditu mah di dieu mah tina dua bibit teh geus 25 lebih alhamdulillah neda hapunten we sadayana ka anak pribados jeung incu-incuna kitu nya gedak ieu teh di daerah Batur tuh ngaturkeun nuhun kasimpatianana ngan pribados teh emut mimiti ka dieu teh waktu galungkung meletus lagi tahun 82 ka dieu teh inget Serikani nu nganterkeun ka dieu teh nu pangheulana meunang duit tina galungkung meletus teh tukang nyanyi sabab aya galungkung meletus lagi eta di mana isu-isu nganturkeun ka dieu pabuburi teh can Serikani teh manehna dimuatan ka ditu jadi geus boga muatan ke buri teh di dieu matak jeung Serikani teh rada nyoba harita mah ngandu ka urang mana Serikani teu aya ayeuna mah sasarangan bacakeun surat Fatihah dina surat Fatihah teh doa moga-moga punana jeung sadayana anu ngiring ngadorong kana wujudna ieu ka pasantrenan pangaosan wujud ku hadirna wujud ku murukna ku sadayana muga-muga nu aya keneh paranjang yuswana barokah umurna digampilkeun milari maisahna mun jadi tukang dagang sina kabayar hutang tukang tani sugih mukti tukang buburu sing seueur langkungna mun jadi tukang muruk mau ditambahane ilmu anu nape anu bisa dimanfaatkan ku seluruh ahli pangaosan bisa mencitak manusia jadi muqarrabin jeung arifin memperjuangkeun ieu pasantren utus teu aya seperti pangrasana ajengan Haji Ucen jeung sadayana haji-haji
luka sabaraha deui eta teh da kapungkuran barang ka dieu teh pribados teh hiji masjid butut kadua madrasah aya bedugan sakitu-kituna ayeuna geus eueuh ti panu eta teh ayeuna anjeunna tos teu araya muga-muga wasilah anjeunna ngadeugeut di pasantren ka sampai kieu manfaat dirahmat wal sapanjangna ti dunya tepi ka akhirat kitu teh malah jadi ayeuna tuladan keur cucuna, para putrana, sadayana yang anjeunna ngadorongkan di pasantren urang kari neraskeun itu nu jadi pokokna urang gemilu seperti itu moga-moga digunturan ku rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat anu mulya, pribados mah lain ngawas-ngawas teuing. Ngan lamun ningali ayeuna geus kieu dina taun 2018 umur teh geus kolot. Inget zaman baheula pribados minangka diajar ngaji teh usum deui pasantren di Cibodas pan urang dieu teh tasi teh sok ka Cikatomas ka ditu pun bapak wawuheun sok ka Cikat sore eta teh hubungan deui itu teh nganteran ka pribados dibere surat yang ayeuna bakal geus katampi beunang eta teh ku tentara teh pan pribados ditawan ku resimen eta teh ngan hadena pitulung Allah di resimen teh aya ngaran Mahmudin pagawe resimen bojona teh urang Cibodas jadi sanajan pribados ayeuna geus aya dina surat ditucuk anjeunnakeun lantaran dewek can ti Cibodas itu inget kajengan diperiksana di pondok alhamdulillah teh ku Allah disalametkeun puajengan pribados dikirimkeun ka Karawang cek urang Karawang Cikatomas mah deui dipitnah pribados jadi deui hadena aya Sacawijaya resimen 11 urang Garut resimen 11 teh mupingkeun kana cariyosan pribados ke di ditu asa kakara cara ngadenge penjelasan kieu iPad dipitnah pribados jadi deui ceuk maneh lamun ditewak dewek cenah neangna ge aya wae tapi tulung teh jami umuk nih mimiti kade mah ampun ceuk jelema-jelema teh lain keur urang cenah eta mah kolot-kolot nu nyarek kitu teh parae eta teh jadi sieun ku pae tungtung nak barudak anu aleutik mah kitu nuturkeun kumaha kolot teh salah kolot teh dituturkeun ku barudak jadi pribados teh ngontrol pangosan jam umuk teh nepi ka mana ieu teh Bandung cenah ayeuna mah geus ka Garut ka ditu ka Ciranyang ka mana-mana matang aya 3 sakali di Trans Studio eta mah di daerah mana-mana ge sebrak kabupaten teh hadir nu araya mah alhamdulillah malah kamari dewan organisasi sauran di ditu tah eta teh nu ngadorong ayeuna mere jam umuk nih asalna ti Pak Haji Tatang Parahun Hakim ke jadi bupati Tasikmalaya dituluykeun ku Ujun Sekda ngadorongna teh kat sanajan keur ripuh ge mana muga-muga dibebarikeun we kitu nu rek calon sing meunang kitu teh angot pa oleh mah kamari hayang inget cenah kuring teh ka santri jeung santria jeung ajengan-ajengan nu sok muruk teh aya burukna gitu teh waduh asa betah-betah teh mun calon jadi presiden dicolok manehna teh silana malah atuh gitu pas datang Parahun Hakim mau dudu itu jadi pusat kemarin dia aya salamna teh cenah dek cenah kitu teh doakeun nya cenah muga-muga we lah jamul mukni masih ayeuna ngadoakeun ka Tatang Parahun Hakim eta mah jadi DPD cenah teh hubungan ka mana-mana eta mah keun boga-boga sing meunang we kitu teh nu aralus maksudna mah boga-boga sing meunang dan ari pribados mah saat nu ayeuna sabab ieu teh bulan Rajab tanggal sabaraha kira-kirana teh ibu-ibu jeung bapak-bapak bungah atau susah saya bulan Rajab saya bulan Rajab bungah atau susah cik sok ngajawab ibu ngajawab ibu-ibu bunga saya bulan Rajab
emang. Bapak-bapak bunga saya bulan Rajab. Setengah jam. Mang bingung. Jalma bingung mau ditanya tarang nggak jawab. Mending repeh. Tuh. Kangjeng Rasul sasauran arbaatun mustaqatun bil jannati. Bejakeun ka urang tanya nangsi anu tukang urang ngaraji unggal kumis pinuh mati. Opat rupa nu diantosan ku sawarga. Apal ibu-ibu, bapak-bapak apal opat rupa nu diantosan ku sawarga. Bejakeun ulah. Kumaha lamun teu kasebut urang? Keheul moal. Sok sieun keheul gitu. Hoream pika keheul teh. Da di pika keheul mah mun calon dewan moal nyolok moal. Lamun dibejakeun ku pribados sok sieun haek teu keundah ka urang ieu keheul satanya nangsi keheulun kabeh gitu. Hiji ibu-ibu ieu nya. Nu diantosan ku sawarga talil Quran. Jalma tukang ayeuna maca Quran. Unggal peuting ngaderese Quran. Batur mah sapoe saputing teh 60 wangsulan tamat Quran. Ari ibu-ibu tamat sabaraha kali coba? Sapoe saputing. Bapak-bapak. Rehe-rehena mah teu sakali-kali acan. Tuh. Hiji geus eueuh nya. Jadi urang tanya nangsi lamun teu talil Quran, eueuh atuh. Nu diatosan ku sawarga nomor kahiji eueuh. Urang mana tak kira-kira? Urang Cibantar mana kira-kira? Dua. Nu diantosan ku sawarga teh kiswatul iryan. Jalma nu sok marinan, jalma nu teu bisa marin. Kasawah eta. Kana miuan eta. Jumahan eta balas teu boga deui cara kisalabah gitu. Salabah ge. Balas teu boga jeung bojona lamun arek aya barjamaah ka Kangjeng Rasul teh. Bojona ngeueuh heula da sarungna dipake ku Kangjeng Rasul. Ku salabah barjamaah ka Kangjeng Rasul. Lamun urang masa nu ayeuna aya nu kitu, urang hayang marinan jalma teu bisa marin, itu diatosan ku sawarga. Aya jalma nu neangan jalma teu bisa marin hayang marinan jalma teu bisa marin. Aya. Herena sa eueuh gitu teh. Sakitu acukna geus nempuk ganti deui we. Tungtungna batur sapipirna mung indit kana pangawasan kana sama era batur mah batur marin wae ari kuring teu bisa marin. Matang ibu-ibu nu bisa meser ina nu anyar tah, adi nu anyar teh kitu teh. Nu deukeut ka nu anyar dikeun ka batur nu teu bisa meuli. Kiswatul irian. Jadi makean jalma anu teu bisa marin. Nganggeuskeun masjid nu teu bisa nganggeuskeun dakwaan. Kaya-kaya makean jalma nu teu bisa marin itu teh. Osok mangih masjid aya nyumbang. Rehe-rehe nama bingung. Tilu mutimul jian. Jalma hayang mere wareg ka zaman nu lapar. Jalma lapar balas teu aya dahareun hayang mangihkeun zaman nu kitu hayang mere wareg ka zaman nu lapar. Urang mah rajin sedekah teh kanu beunghar da isukan bakal mere deui kaur. Eta atuh silih bere nu kitu. Lain bager nu kitu. Bager satenan. Pedangke mere dewe ka urang. Usum dukuh mere ka kuring. Usum kokosan kuring mere ka dieu. Silih bere itu. Kaopatna saum Ramadan. Kayak bulan Ramadan mun paruasa bulan Ramadan itu nu opat-opat teh diantosan ku sawarga. Dasarna aya iman meunang ayeuna Rajab. Pan bulan Rajab teh lincah. Cek ajengan gitu teh. Kamari di Garut aya nu usul Kang cenah kumaha. Nya cenah tawan teh cek ajengan
bulan Rajab teh itu bulan asom. Bulan torek teh Rajab teh. Kunaon matan torek? Atuda umat Kangjeng Rasul mah tong dituliskeun kagorenganana dina bulan Rajab teh cenah. Kalusana wungkul. Nya cara teh kitu. Teu ajengan kitu. Tuh pribados oge. Tan wake ngajawab benar sok ngaji tarana. Aku uping cenah kitu. Ku bapak-bapak kahartos ceuk ajengan bulan Rajab umat Kangjeng Rasul tong dituliskeun amal kagorenganana kalusana wungkul. Kira-kira percaya teu ajengan kitu? Rena bingung. Rek percaya da ajengan cenah. Rek percaya can kaharti gitu. Seperti iso Kangjeng Rasul we. Ti Masjid ka Masjid Aqsa. Percaya henteu Abu Jahal mah percayaeun karena kejadian kayak Isra ti Masjid ka Masjid Aqsa. Sama Masjid Haram Masjid Negara Mekah, Masjid Aqsa Masjid Baitul Maqdis lain deukeut. Boro-boro ku jalma anu TKW 2 tahun di ditu. Urang ditu teu apaleun kabeh Masjid Aqsa teh. Ngumbah heula urang Arab rek piknik ka Masjid Aqsa. Zaman can aya Sania, can aya Innova. Kakara aya teh onta we gitu. Tumpak ontana teh milikan anu jagal. 2 bulan pulang pergi teh. 2 bulan pulang pergi. Teu papangi jeung bojo 2 bulan teh. Kangjeng Rasul mah cek sore 3 jam. Cek sore mah 2 jam. Cek sapalih mah sajam, cek sapalih mah istrina waktu kanturkeun kanjeng ebongna teh nyangigir. Kangjeng Rasul geus mulih deui, can malik-malik acan istrina teh cenah. Duka balas sakedeung nu liar, duka balas tembuk anu sare tah. Da urang sok aya kalana, satengah peuting balas tibrak teh malik-malik acan. Karena aya kalupan singkat-singkatna patilah santa dihaneut keneh geus mulih deui tah ieu. Teu kaharti. Matak Abu Jahal mah jeung si Mut'im, ampun, ka Kangjeng Rasul ngaledekna teh lah bohong unggul can. Dewek ge ka ditu 2 bulan pulang teh ari siring tu pat nanahaon can. Sore ini aya lagi ditu teu kaharti dewek mah can. Bohong unggul. Malah Abu Jahal mah iklan di negara Arab, hei golongan Bani Lu'ay Bani Qadar ieu Muhammad aya caritakeun ka urang leuwih rahul batan tahun kamari cenah. Oh ampun teh. Urang Cikatomas baheula keur aya bungkohar. Anu sok ayeuna geun nyanyi na radio di Jakarta. Bojona 2 sanajan teu ningali ge cenah. Ka Cikatomas melem rebo rek nyanyi di lapang Cikatomas. Wawar ka Cibantar poe Salasa teh nanti melem rebo bungkohar rek ngamen di lapang Cikatomas karcisna 10.000. Balas pemuda yang apal bungkohar melem rebo teh pengalisan pemuda patur mak bungkul di madrasah teh. Pribados arek ka madrasah da pembagana madrasah. Jang kemarahan aja lemah teh. Eueuh cenah kang ayeuna mah cenah. Beulah aya bungkohar teh. Di mana Cikatomas ngojekna teh 25 tuh. Karena pengajian teh daekeun ngojek. Ka bungkohar mah daekeun. Naon sababna? Sabab dihebatkeun itu. Da karcisna 10.000. Amat ieu mah cek Abu Jahal. Aya caritakeun ka urang saya leuwih rahul tibatan nu kamari. Cek Abu Jahal leuwih rahul teh. Mata jelema teh meprak. Nini aki-aki pasea, nini cicing, aki nak ini, cermin aki nu cicing kuring ini, bareng nini jeung aki ini teh, lu roba batan kieu, tuh, nu mata terpercaya si Abu Jahal jeung si Mut'im, sabab akalna akal tobi'i, dibawana ku roh kahirupan, roh kahayawanan wungkul. Urang ge lamun saperti kitu mah akalna akal kahayawanan nu mikirkeun da moal percaya kana kejadian kitu. Sok ajaran di dieu RT pamuda ajengan tiluan we di gardu. Kudu super seungeutkeun kabeh. Ajengan teh les eueuh. Saparapat jam dia datang deui kuring tas di Jakarta. Cing sok kira percaya moal. Bieu teh eueuh kudu gencang beak cek urang. Ajengan nyaritakeun tes di Jakarta, mah ajengan bohong. Tak gitu. Tuh.
Kanjeng Rasulullah gitu. Tangan urang mah sing saja menuntut percaya karena kejadian Kanjeng Isra di masa sok kupur hukuman nanti. Nah, sabab Quran ngabejakeun subhanalladzi asra bihi. Quran eta teh mun Quran bohong, khobariyah Quran mah teu mata marasi kuala kiba eta mah. Teu ihtimal eta maktum bisirki. Ditetapkeun kana benerna. Bener asra Allah ngaberangkatkeun biabdi kabina tuh. Kanjeng Rasul teh lain manehna bisa jadi Isra teh. Allah ngamal Kanjeng Rasul diramal ku Allah, diisrokeun ku Allah tuh teh. Jadi kudu bogana. Rasul teh bisa jadi Isra teh bisa jadi Rasul. Allah ngadam Rasul jeung Allah ngaisrokeun Kanjeng Rasul. Ajengan di lamun nyaritakeun teh di Jakarta kitu. Ukur heulanan ieu teh irhas ban pinabieun akan geus jadi nabi atau ieu teh wali atau ieu teh mukmin kamil. Da mukmin ge aya coloheor mah. Kali itu aya mukmin coloheor. Musim aya wali kulanatna ge istirahat we. Tan ayeuna teu masih akso naik lagi ka kadua katilu proposal pembakasan doana. Mata ieu teh jamiul kalim keur umat Kanjeng Rasul teh. Mun eueuh di hadis nu sejen cukup keur ayeuna umat Kanjeng Rasul Isra jeung Mi'raj perjuangan teh kitu tah pamang teh. Kitu we berjalan syariat tarekat hakikat jeung berjalan dina hakikat tuh. Ngan ari ayeuna mah lantaran setengah jam gitu teh. Ngan heulana pribados mah yeuh ahli pangaosan di dieu muga-muga sing percaya kajumlahkeun kana ahli dohir ma'al iman ahli batin ma'al yakin. Sababun ahli dohir aya imanan moal asup ka surga, ahli batinan moal yakin moal asup ka surga. Ahli dohir ma'al iman, ahli batin ma'al yakin. Tah ngarti-ngarti atuh ceuk ajengan di mana-mana umat Kanjeng Rasul mah bulan Rajab teh teu dituliskeun amal kagorenganana sabab amal alus pe wungkul. Jadi orkes, festival, turnamen Persib alus wungkul. Atau henteu? Atau kira teu atuh. Kumaha jadi alus ya kapercaya teh sifat jamal jeung sifat jalal. Sifat jamal bageur Allah, sifat jalal kohara Allah. Nurek disiksa ku Allah teh moal sifat jalal. Pika keheuleuh aing cekel teh. Mata aja mah teh rasanya diajakan ku ajengan ge. Mung ke masjid ka madrasah aya ngorkes we. Kanjeng Rasul teh geus apal bahwa umat kaula ke di akhir zaman mah. Lolobana teh tah. Jalma-jalma anu teu nuturkeun ka Kanjeng Rasul. Baca Kanjeng Rasul ngebedakeun lawalalham la horobati dunya. Lamun jalma burung di dunya mah rame. Jadi rame na dunya mah jalma burung. Maka kamu nyieun karamean urang di lapang itu teu jumlah ka jelema kita gitu. Jakarta, Bandung rame we teh teh. Ku jalma burung teh. Jalma burung teh kumaha? Teuing ka Allah. Kepercayaan karena jadi Isra jeung Mi'raj. Coba asa abdi asa ngaberangkatkeun abdi ka abdina. Abdi Allah teh ku Allah diberangkatkeunana, didamelna ku Allah diberangkatkeun ku Allah. Urang boga pikiran lamun ayeuna nu bogana mah pantes atuh leuwih ti kitu oge. Sabab urang ge boga jam jeung erloji, puter jam teh. Cina nektek dimeujeunnakeun sapoe 12 jam. Tapi lamun karep bogana ya cekel jeung puterkeun we setengah poe 100 bulan bisa kitu teh dan bogana. Itu mah istilah adat. Proses kauliyah. Cek kauliyahna suaso bihi itu dawuhan Allah teh. Kauliyahna Kanjeng Rasul kodi ini keun ti masyarakat ka masyarakat dengan waktu sakitu sakedeungna patila santari anu geus muli deui. Percaya da kuno bogana cek urang teh. Tah boga kepercayaan kitu hujahna seperti kitu imana aya ngan lamun ke cek ajengan pada Isra jeung Mi'raj kitu naon dalilna duka cek ajengan
Jadi apal di Allah nage cek ajengan. Boga dalil teu apal di Allah teu. Imam taklid bejakeun cek Ibnu Arabi Sanusi ka tukang muruk mingguan jeung bulanan iman taklid moal hanya tina neraka. Pinahkeun tina iman taklid, kira-kira bisa pinah iman taklid? Bisa. Iman mana? Iman ilmi yakin. Syi'a'ul basirah al-mu'abbaru binuril aqli. Ainul basirah hakul basirah. Tahan mata ibu-ibu teh Allah memberikan pirojaba teh atuh. Menang-menang ayeuna iman ilmi yakin dina bulan Rajab ieu. Saputing deui. Bulan Rajab nya penting deui itu kirana. Menang iman ilmi yakin kumaha iman ilmi yakin teh ye ilmu anu yakin terang nyaho jaed jeung dangtungna jaed nyaho jaed jeung calikna jaed jeung gawe jaed nyaho ka kieu jeung gawena jaed itu iman ilmi yakin ari nyaho ka jaed nyaho kumaha jaed teh buka pada cek ajengan aya cenah jaed teh tuh ka Allah ge nu kumaha Allah teh buka astagfirullahaladzim kata apa bapak-bapak tukang tani ka sawah ngagemuk minggu kamari sok aya isuk mah hayang ngontrol ka sawah ningali paretos digemuk montok ka sawah teh sok aya kitu Bu aya kuring nu hayang ka sawahna teh hayang ningali paretos digemuk na montok ka sawah teu pan teh buahna dahareun jadi ini ka sawah teh sanu hayang teh kuring itu teh mah hirup ka urang ka sawah teh roh kahayawanan eling kalon tetep roh kahayawanan roh kamanusiaan mana roh kamanusiaan ya imanan barto ala sumi robbikum qalbala memeh kasawah teret diri aya ieu teh lain kuring bisa nyaraya diri teh Allah ngadamelkan diri kuring sifat Rahman Allah Rohimna Allah tak diangerkeun diri teh pikayeuna aya malah dibere dahar supaya teh ngalintuhan lila di dunyana dibere dahar Rohim Allah ayeuna ngontakeun kana hate ka kuring hayang ningali pare nu tos digemuk Allah ngontakeun teh jadi kira ka sawah sampean karasa kual dibisakeun ngalengka panangan karasa dibisakeun kepat soca dibisakeun ningali itu teh lain soca bisa nyeun awas lain awas bisa nyeun soca Allah ngadamel soca jeung Allah ngabisakeun ningali ku soca gawe Allah nasuruh kuring hayang ningali pare montok rete kana pare montok ya qadir menang asma ya qadir lain resep kana montok pare tapi menang asma ya qadir ya qadir teh talajung jeung kudrat ya qadirun sifat manawiyah ari kudrat sifat ma'ani talajung ma'nawiyah jeung ma'ani mah bedana teh ieu ma'ani mah sifat nu tumetep dina dat hideung tetep dina kopea jadi pusat hideung tetep dina kopea kaayaan kopea nu hideung itu manawiyah ai manawiyah amrun itibariun di mana ku Allah taala ret ayeuna teh montok pare teh Allah bisa ngamontokeun kana pare ya qadir taala junjun kudrat ari kudrat di mana dina dat Allah di mana apa jeung sifat kapanggih dan Allah teh eta nu ngaboan kudrat jeung iradat bahaya keseluruhanna berang jeung peuting ieu teh gawe Allah nyieun berang cang nyieun peuting poe nu kaberangan kapeutingan gawe Allah maraju kabeh ge berang maju nu kaberangan kapeutingan maju tingali majuna gawe Allah pinuh ku apal Allah Allahu akbar apalna di mana apalna kapanggih sifat takwa dan Allah teh eta nu ngaboan jeung sifat berani dibuka ke nyawa Allah teh eta teh secet nu bisa gitu-gitu wae mah. Mana nu tadi buka mah ku Allah dan dibere teh ahli Allah. Mata bulan Rajab teh ukur semet ayeuna kasamatana teh ku keresek kitu. Rajaban gede di mana keresekna leuwih tina nu aya. Rajaban gede ngan lamun rajaban teu mani keresekna ka nu aya. Rajaban kicicit eta macana kitu mah. Amat keresek-keresek acan mah rajaban malaikat majar maneh para rajaban gede mau naikkeun ka imananana nepi ka urang teh nyaho di Allah sabage diri kuring aya tapak roman ya tapak rohim nu nyieun diri teh Allah sanajan Allah teu kapanggih teh kadir aya itu iman ngaranna
tapak mah sapi teh maju ngaler. Aya nyaritakeun di kaler can sapi teh tapakna maju ngaler. Hiji ayeuna beja nu nyaritakeun, kaduana tapak di dua. Cek Allah subhanahu jabdihi. Cek Kanjeng Rasul usri abi disokeun dalil naklina Quran, dalil naklina dawuhan Kanjeng Rasul. Dalil aklina nu ngabuah tina akal tadi seperti kana jam jeung eroji da nu bogana atuh da. Jadi atuh Kanjeng Rasul teh teu ninggalkeun Allah isrona henteu. Ulah disata nu jadi abdi Allah mau jadi tukang tani ka sawah, lain abdi nu bisa ini ka sawah. Abdi kuat bisa ke ini ka sawah. Lamun soca ningali kana rupa montok dina pare, lain abdi nu bisa ningali pare montok, tapi abdi ku Allah dibisakeun ningali montok pare itu. Lamun sedekah lain abdi nu bisa tapi abdi kuat dibisakeun. Idza aroda ayat haropan lahu kholaqo wa nasaba ilaika. Di mana Allah Ta'ala ngabuktikan padola ka si eta teh digawekeun kalau kana jalan ridona Allah ngadaek mingguan jeung bulanan. Lamun Allah Ta'ala ngabeurkeun ka si eta pika keuleun lain si eta disiksa teu daek kana mingguan jeung bulanan. Mata batur mah nu teu daek mingguan jeung bulanan karena rek disiksa ku Allah ceurik we teh keur teu hadir kana pangajian teh. Naon sabab mah? Sabab urang disiksa di sawah ceurik kunaon? Mang ceurik di sawah. Ampun batur mangaraji ari kuring teu bisa ngaji ka ditu naon sabna. Moal dibere ilmu ku Allah, ceurik keur di sawah teh. Bapak-bapak geus ngajaran, ceurik di sawah keur batur ngaji. Sakitu geus dijelaskeun nu teu hadir kana pangajian moal dibere nyaho di aing ceuk kalau teh disiksa. Tuh. Matak ceurik. Lalajo orkes pasti paturna aya ilmuan, aya imanan. Lain abdi ayeuna anu nyaksikan hati abdi ngan abdi kok disaksikeun kana hate bahwa hati abdi teh keur poho ka Allah. Lalajo orkes teh keur poho ka Allah. Abdi ceurik we teh keur lalajo teh. Geus ngajaran ibu-ibu jeung bapak-bapak ceurik keur lalajo. Ari mumpung teh eureun mah lalajo ibu-ibu ceurik-ceurik atuh keur lalajo. Didinya lalajo, didinya ceurik istighfar. Eueuh dosana. Kumaha dituliskeun ka gorengan, da keur lalajo lagi alus istighfar. Ayo imanana boro-boro lalajo, salatna ge di sawah hatena teh. Di kebun sok aya urang dia salat hatena di sawah. Lain salat tetap keur ulin sumadarhum fi hodin jalabun. Tinggalkan keur ulin. Naon ulin di sawah. Kan hayang jadi imam we wah teh keur ulin di sawah. Ampun. Jadi nu rasa ayeuna kitu mah rasa disaksi ku Allah, ingat lamun rek ningali pare montok, ingat akana pare montok sabakal alus buahna. 50 tahun umur urang geus ka tukang kitu wah ka sawah ningali pare montok. Resepna kana pandoraka teh. Ngan supaya ingat diri urang aya doraka, ulah boga rasa kapalang-belang berontok ukeur. Sabab kawasa Allah Ta'ala 7 kudrat 8 irodat ngampura ka jamaah anu rumasa gede do raka. Istighfar urang teh. Istighfar teh dae atuh elingan diri urang teh kurang istighfarna. Pan pisaling baretot teh ya Nabi, apa kena ibu-ibu ya Nabi? Pahal, cih so ngupingkeun. Pameget supaya ngupingkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salamu alaika. Ya Habib salamu alaika. Sholawatullah alaika. Mun hoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mung aya 2 didawuhkeun Allah Ta'ala kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah, kadu
Rasulullah. Mun hoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mung aya dua didawuhkeun Allah Ta'ala kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutabaah turut tumut ka Rasulullah. Apa lain namanya mun hoyong dihampura dosa eta teh dipikaresep ku Allah Ta'ala nu dihampura dosa teh nu teu dikaresep ku Allah mah teh teu dihampura dosa boro-boro dosa gede dosa leutik we jadi gede naon sababna sabab boga rasa lah teu pira itu di mana nya pira kena nangkan ceuk Allah enak pira digedekeun tah makola amalun barja min qalbi jahid wala kasur amalun barja min qalbi ragib. Amal oge mun rasa kuring ayeuna nu hayang kapuji boga amal yeun masjid madrasah timiti-timur di taneuh jeung ngadu sorangan dan mantuan diburuhan hayang ceuk batur si eta mah masjid ku sorangan hayang ka sorangan kitu teu gede teh amal kitu teh. Tapi lamun ayeuna amal leutik lain kuring anu bisa ngan kuring kudu dibisakeun teu siga leutik da wusul tapi ka Allah jadi gedena teh kumaha wusulna tapi ka Allah. Alhamdulillah hiji ayeuna hoyong dihampura dosa mah kudu mahabbah ka Gusti Allah. Mun urang ditanya, "Mang ayeuna resep Allah henteu?" Rek kumaha mah coba kira-kira. Bapak ibu-ibu lamun disebut ayeuna, "Bu, resep ka Allah henteu?" Bingung mana. Dan resep ka Allah mah nyaho di Allah. Heula anan nyaho-nyaho kana pamerena Allah teh. Mere Allah teh kana soca bisa ningali. Merek karena cepil bisa nguping, merek karena pandangan bisa kepat, merek karena sampean bisa ngalengkah. Tuh, itu pamere Allah. Piraku diberek itu orang teresep kanu merek mahabbah. Tak kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah. Mun ditanya cek kalau san ngawaskeun kana soca aing atau lain, urang teh nemalan Allah nu ngurus kana soca bisa ningali. Cek alasan nu bisakeun kepat ku pandangan aing atau lain cek urang sumuhun Gusti nu bisakeun kepat ku pandangan eta harti Allahu Rabbi rasa di hadrat rububiyah diurus soca ku Allah pandangan ku Allah nu ngurus teh nyaksikan urusanana di hadrat rububiyah kitu teh ti isuk nepi ka burit ti burit nepi ka isuk aya di hadrat rububiyah untung anu pohara. Soca diawaskeun, taat soca teh awasna. Pandangan dibisakeun kepat taat, kabeh taat ka ilah di hadrat ilahiyah. Nu taat ka ilah teh Allah uningan sia teh taat ka ilah di hadrat ilahiyah. Di hadrat rububiyah hadrat ilahiyah teu hese ceuk nu bisaeun mah kitu teh. Nu rek dibere nyaho teh nu hadir kana pangaosan, nu teu hadir kana pangaosan mah moal dibere nyaho kitu teh. Nu teu dibere terang hadrat rububiyah hadrat ilahiyah moal diasupkeun ka surga. Jadi mau urang ayeuna ibu-ibu cara apa taroskeun ka bapak-bapak. Pak kumaha di hadrat rububiyah jeung hadrat ilahiyah teh. Mun bapak-bapak cara apa? Ka ibu-ibu naroskeun. Nu kumaha? Bu, hadrat rububiyah hadrat ilahiyah teh. Bapak-bapak sok naroskeun ka ibu-ibu. Tara. Mun bapak-bapak ngarti na ti ibu-ibu, eta ibu sanajan ibu ke guru bapak eta teh kitu teh. Teu mah apale montok pare. Jalan balik kalau tidak mau topar teu kapangi. Man lam yakun lahu sehun pasatuna sehu. Jama teu guru jalan balik kalau tidak mau topar setan guruna teh. Teu boga guru jalan balik kalau tidak mau topar setan guruna. Naon sababna sab montok pare. Tina montok pare teh ieu teh bakal alus buahna legana 100 bata. Piraku teu menang sak tonton acan. Ngeuseuri we kakara ningali montok pare ge. Pada cek Allah ye kawasan Allah teh ngamontokkeun kana pare ngan teu nepi kana buahan da keur parab sapi. Cek Allah imah parab sapi dimontokkeun saten.
tak sok aya kajadian nu ngangon sapi sare ditajuk jam 11 teh dola sapina bres ka sawah dempes tuh cegal pan sapi namun jalma ingat man hadinya yen Allah taala ngadamelkeun para sapi kan dikodim moal keheul paling ya alhamdulillahirobbil nunjang ujang teh sare sukar pernah ngangon deui sare we deui tidina naon sababna sabab kaum kamari ge ingat parek montok kuring taku sapi dempes teu kusi ngaramet deui teu kusi ngagemuk deui jol we gantina teh 2 kintal satengah geus meunang ngarungan teu kusi ngaharita teh kitu ieu oge tahu ieu hayang saperti kitu maka tukang ngangon teh ti tas sare deui teu tukang dagang lo banu nganyuk teu mayar bapak-bapak biasa keheun teu tukang ngaji menurut mat ku Allah tamu alkeun malah alhamdulillah lo banu nganyuk teu mayar nu dirahmat mah ku Allah naraka ge sare nu dirahmat mah ku Allah tah lo banu nganyuk teu mayar ge tibra alhamdulillah itu cing kira-kira na betah lamun dirahmat ku Allah lo banu nganyuk teu mayar lo yang apa cenah rahmat teh ye cek Allah satungtung can dibayar dibere keuntungan ganjaran sodako tuh 10 tahun tadi dibayar 10 tahun dibere keuntungan ganjaran sodako sabab ingat tadi dibere keuntungan ganjaran sodako paling ke iklan ye si jajal mah norek nganyuk ke kuring norek nganyuk ke tereh mayar sok ka kuring nganyuk nah usah balas betah nah neraka ge di rahmat ku Allah mah sare tuh loba nu nganyuk teu mayar ge di rahmat ku Allah mah sare di rahmat ku Allah teh nu nganyuk teh eta dibere kauntungan beurang peuting ganjaran sodako nu nganyuk ayeuna hayang guragi rumayar sabda geus dibere ku Allah keur mayar doraka beurang peuting nu nganyukeun keun bae teh dibayar ge teh dibere kauntungan ganjaran sodako beurang peuting mata moal pasea nu ngayukeun jeung anu ngayuk teh. Pan urang masuk rajin, loba nu pasea si eta jeung pasea duda nu sabda ngayukna teu mayar teu da. Batur mah hayang loba nu ngayuk teu mayar sabda sabab ceuk alo ka ieu jalma tukang dagang dorakan loba istighfar dahareun loba keneh mana teh. Karunya isukan di masar moal anu mantuan moal dosa dianti nu ngayuk teu mayar mata maneh masuk ngayuk teu mayar isukan mantuan moal dosa. Tuh, rek ditibakeun ku Allah taala jalma anu mere nganyuk anu teu dibayar teh tadol kana dibikeun kanu nganyuk teu bayar. Susah cenah ngaji kieu mah. Ini susah beuna. Alhamdulillah. Ahli dohir ma'al iman mun ngareret di kuring aya salah eueuh. Ingat. Rek diri kuring teh unggal isuk, unggal murid teh asal eueuh jadi rahman Allah teh. Nu boga rohmana teh Allah batak bismillah nyebut Allah sifatna Rahman jeung Rahim tuh ingat Allah teh nu ngawujudkeun diri kuring aya jeung anger aya tong dieuweuhkeun Allah na jadi diri kuring ayeuna aya Allah aya ngan ayana nunggalkeun Allah mah sabar mu teu nunggalkeun ka Allah teu saimana nunggal kumaha nunggal Allah mah wujudna teh wujud hakiki wujud hakiki ayana teh teu kungsi eueuh heula ari wujud diri urang wujudna ari di ayana teh sanggeus eueuh da urang inget ke leutik anggot inung bapa urang mah apareun ti mimiti ayana eueuhna urang teh urang teh kusi apal keur eueuh teh jadi ieu teh aya nu nyieun nu mana aya nu nyieun aya nu ngurus tuh mata ta'alluqna sifat kudrat Allah taala ayat 7 nu 7 dibagi 3 aya ta'alluq suluhi qadim ta'alluq tanjis hadis ta'alluq qabdah lalu nah tilu suluhi qadim tanjis qadim lalu tanjis hadis lamun aya keur kana isa jeung miramat sajen teu karti ge kaalokeun ka ditu sabab cekanil usri abdi disrokeun cenah kaula tanggil sunga dawuhkeun kitu rusul teh kasifat anu sifat anu opat wajib sifat anu opat ti rasul sidik amanat tabligh jeung patona ari sidik di rusul pendapat hukum syarat terhadap sidik di rusul aya 4 hiji sarang ngawajibkeun rusul kudu sidik cek syarat rusul kudu
diganyar rusul yang sidikna mun teu sidik mah rusul ge disiksa ngan pedah dimasum rusul. 2 mendapat hukum sarang ngawajibkeun sidik di rusul memperkuat karena wajib akil sidik di rusul. Jadi kuat wajib jeung akal sidik di rusul teh sabab kusara diwajibkeun sidik di rusul. Tilu terhadap umum jalma mukalaf urang kudu percaya kana sidik rusul cek ka usri abdi percaya kuduna teh ka kanjeng rasul. Sablam rusul bohong dawuhan Allah teh bohong itu. Biraha dawuhan Allah bohong. 4 terhadap udah mukalaf urang kudu taat turut kana sidik rusul. Mata kurang tekad yen Allah taala ngawujudkeun kuring ieu teh aya ayeuna keur diwujudkeun kuring teh ku Allah karaos gawe Allah ngawaskeun kana soca karaos gawe Allah ngapusang tepat ku pandangan karaos gawe Allah ngarengkakeun ku sampean piraku teu resep ka Allah mata kahijina mahabbah ka Gusti Allah kaduan mutabaah ka Kanjeng Rasul sakitu kartos ari ngaji geus kaharti mah kitu teh. Nya, tong lilahi-lahi mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak paranya besar barokah umurna digampilkeun milana salamet dunya jeung akhiratna. Ibu-ibu moal pesen pangosanan banyak mangsi. Moal kemisukan rek di deui moal. Moal. Oh, gitu. Dan ibu-ibu tukang resep kana pangosan gering eta teh. Teu bisa hadir kana pangosan. Ibu boga gaji pensiun di surat hadir misi teu hadir oge. Nangis teu damang. Ngan ari kitu mau dibrek we. Tadina tarang ngaji, tadi bisin gering ripu ge moal di surat teu damang. PNS boga pangsiun soten lamun digawe heula kitu. Teu digawe heula menuju pangsiun. Rupina cekapkeun sakitu lemes teu pantes badag matak nerang, lumatakeun pamugi ageng hapuntenna panutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wa sallim nabiyina al-haqi wal alwa. Salim amina afati wal alwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Dina Pancabaya sinareng cocoba. Dina Pancabaya sinareng cocoba. Iya.
biasa dia. Selamat ya. Dia. Ini serang kan? Ini serang. Allah